dengikeun makna cenah keur ngobrol naon cenah. Ngobrol teh kieu panganten teh. Cenah. Pada mah cenah logna lebetkeun duanana kitu. Eta si bapakna kalengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendak deui sareng Kang Erusnya. Kumaha baraya kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna Kang Erus nuju aya di Kampung Tasikmalaya, Kecamatan Sukaratu, Kampung Kudang Kikisik, ya, Kabupaten Tasikmalaya. Nuju ningalian balong tuh. Itu Gunung Galunggung, tah, ya, kuasna kahirupan di lembur teh, meneta sabara abadi akang neme nincak deui kampung ieu, kampung Simkuring itunya, kampung Kur. Mohon. Da baheula mah tah di dieu teh perebut ya belut teh, ieu ya. Kalau belut ngukuin nepikeun ka ceurik, wah budak teh ngan ukur katingali huntunai hungkul perebut belut ieu teh loba leutakan, Tuh belah ditu teh muni musupa teh waasna ya Allah acida bungahna eta musupa pernah Kang mah baheula tadi dia teh nepikeun ka Ngajleng manggi supa bareng ningalina teh botot-botot nepikeun ka pasea pas ditingali aduh piring seng nangkup sugana supa ampun da baheula mah kitu geuningannya tah jeung baheula mah anehna teh da bungah tuh mangi tai munding oge tai munding kubur udah kawet di kembangan di kituan ini asal ningali naon kitanya geus eta mah zaman baheula ieu mah. Nah ayeuna abdi bade nyaritakeun panganten baheula jeung panganten ayeuna bener beda. Da abdi mah baheula nya budak di dieu, tapi budak baheula nya. Panganten baheula mah loba lain saeutik. Nikahan teh mapah lempang, wah ngabring gitu nu patromak mana deh, meni balik teh bener sakarunya teh ka panganten. Pan panganten mah kuduna nya air raja mah zaman ayeuna mah cicing, calik, sesalaman, selfie, foto kitu baheula mah mapah ka tempat penghulu teh. Wih deui meni karesangan. Jadi we sasonoan teh katuna, pan capek lempangna tuh. Capek. Nepikeun ka kesang badak kesang leutik akhirna mah sasonoan teh katuna we. Baheula gitu jeung sok digungguyonkeun baheula mah ieu panganten teh. Nah ini mah teu anehnya panganten paling kieu. Yeur heuy panganten heuy beda lah. Geus sakitu ayeuna mah. Baheula mah ni rame tuh ngaranna panganten mah. Sok ditaringalikeun dening budak awena teh. Aing ni asa beda cenah. Beda naon atuh wah ieu cenah kitunya da di lembur mah kitu. Beda we cenah eta lempangna cenah meni asa tara-tara ti sasari cenah. Kumaha kitu? Ya pugu nya wa cenah. Meni asa ngingilu cenah. Tinggal asa ngingilu teh. Meni asa ngingilu cenah. Pan aya bahasa Indonesia mengilu teh linu nya. Ieu mah ngilu teh asa kayak mengikutin gitu, kayak ada yang mengikutin gitu. Nya wa cenah meni asa ngingilu nya heueuh atuh da wage baheula kitu kumaha wa maleutik keneh baheula. Meni aya saminggu mah cenah. Engko asa ngingilu tapi eueuh nya cenah. Kitu. Ampun. Jeung baheula mah si kolot-kolot teh kepo baheula mah. Wani nanyakeun baheula mah. Eta maneh nyai geus beunang acan ku si AA kitu. Aya geus beunang teh cenah alhamdulillah syukur berarti maneh teh bener rumah tangga teh cenah.
lama gitu Kak rumah tangga. Tapi waasnanya ya Allah Robi kungsi eta mah panganten. Oh da ieu mah teu anehnya aya bolu, aya bubuahan, aya itu baheula mah kulub huwi nya kulub boled, kulub sampe. Anu mewahna teh endog meri. Kan baheula mah imah teh panggung seseueurna nya ku bilik. Eta endog meri tilu endog teh. Cek mitohana teh da kaminantu anyar. Ai cenah itu si Aa tuh bere ieu kulub endog tilu cenah. Ngarobrol biasa di pisinan. Nah, di imam hiji tinggal 2 si endog teh. Bapakna teh jeung si indungna teh ngomong. Bapakna buru urang sare karunya budak hayangan istirahat cenah. Nya sing ngartikeunna tuh ieu ge erek silih harewos indung bapakna teh nya ka kalamar. Atuh nya da nuturkeun atuh da ngaranna ge panganten keneh. Ah ieu cenah urang ka kamar cenah. Hayu cenah tuturkeun. Tapi eta si indung bapakna teh maklum kamarna ngarendeng nya ku bilik. Kieu eta cilina teh kepo baheula mah euy. Kepo we. Tah dengkeun makna cenah teh ngobrol naon cenah. Ngobrol teh kieu panganten teh. Cenah. Padahal mah cenah ndogna lebetkeun duanana kitu. Eta si bapakna kalengan. Aduh eta budak urang. Yeuh mana nepi ka kituna. Baheula mah aing teu kitu-kitu teuing mah nya ndogna kudu diasupkeun duanana cenah. Padahal mah eta salah alamat meureunna nya. Anu dimaksud ku si panganten eta nyok candak kenon lebetkeun endogna duanana teh sesanu tadi endog meri 3 tah di dahar hiji tinggal 2 pan bisa lapar engke penting lebetkeun padahal mah duanana endogna maksudna teh kitu. Eta kadenge ku si bapa mah lain kitu. Habok. Terus si bapana teh keluar ek nyarekan budakna teh ek ngaharewosan meureunnan. Tong kabina-bina teh mah nya meuni kudu kabeh meureun kitu meureunnya. Si budak awena keluar, si bapana keluar. Ayo ke mana? Iya badannya anak naung cenah nu tadi ya. 2 deui cenah. Oh nya syukur atuh cenah. Sugan teh naon Bapak? Teu cenah. Sok bisa lapar ke tengah peuting cenah. Jiga nu eraeun. Cek mana teh? Naon bapana cenah. Teu eta ndog meri sugan teh ndog klinik cenah. Aduh. Ampun teuing piraku atuh meuli nepikeun ka kitunya. Meureun jiga kumaha sayang ka akna. Dasar panganten baheula mah gitu. Tapi ieu meneureus resep keuneup pauntun-untun ka sawah, ka balong ya. Zaman mah beda lah. Jeung ayeuna mah nya seseueurna bumi teh kan ya zaman mewah eta mah. Kamar mandi masing-masing kadang-kadang tos nikah langsung dicandak ka bumina. Atanapi bulan madu di mana gitu nya aya di bulan anu di bintang anu di matahari kopek di mana we eta mah terserah. Ari baheula mah geuning ngan sakit kituna atuh. Da kamar oge aralit atuh begitu muka teh dek cenah langsung kana ranjang teh adek. Nah, anu piseureun deui ieu mah kaalaman gitu ieu mah nya ku nu jigana ti watas abi baheula ka ditu lah. Eta lamun mandi isuk-isuk. Caritana hayang mandi isuk-isuknya. Parebut jeung mitoha teh. Mitoha keluar, abi eta abdi mitoha keluar, nu panganten eta keluar. Apa teh? Jang ekibak sok atuh cenah. Tuh, kararagu kieu arera. Nah, lamun misalkan nya ka pamajikan teh kieu. Mah, engke mah hudangna rada isukana ulah parebut kamar mandi teh jeung si bapak nya cenah. Meureun mitoha ge kitu badah mina teh sarua. Nah, tuluy ya si eta teh si panganten teh cenah. Enggal tos tabu tilu gara ibak langsung kan netepan subuh nya cenah. Eta jam 3 teh langsung dijebur. Mandi ra gentu kejeburan kitu ketang meni eutik saeutik da sieun gandeng era meureunna nya boga ka era mah. Begitu keluar di kamar mandi pasangrok jeung si bapa naik asup. Tapi teu piranya memang pantas ai kolot mah ngomong kieu nya cek si bapana teh kieu. Ujang segernya jangnya tos ibak mah cenah mohon. Da meuni beureum banget teu pira dikitukeun teh. Eranya. Tapi da resep euy kawaasna. Pun tinggal suasana di kampung teh kitu ya. Tapi aya masarara deui akang ka dieu teh ayeuna teh imah panggung teh geus hampir arareuweuh. Kolot-kolot ayeuna geus narungtutan teu arayang da urang bakal nyusulnya. Mudah-mudahan anu tos maot di mana wae ieu mah nya sing ditarima iman Islamna dihampura dosa jeung kahilapana kalepatanana nya sing dijantenkeun ahli surga Allah Subhanahu wa taala nya amin ya rabbal alamin.
meni jika namanya kurang oge bakal ngolotan si gana ieu mah keun bae lah nan angka nambahan tapi berjiwa muda gitu nya, berjiwa muda. Yang penting sehat walafiat gitu nya, mudah-mudahan gitu. Jeung deui bobogahan zaman baheula, oh ayeuna mah atupan aya ieu yang ieu diantos di kebon jambu aya nama yang ayo kumaha ieu dihanapeun tanggal kersen urang ngobrol duaan baheula mah boro-boro atuh wah meuni geus legeg datang bobogan meuni jigan heueuh assalamualaikum mangga kalebat nuhun ibu bapak aduh calik cenah mangga cenah ieu kan jigan hareueuh teh eta oh da ngaranna oge atuh nah ai keur kitu teh nya teu urang teh ngobrol jeung awewe ningeunah teh ngobrol bla 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 teu karasa waktu teh nepi ka jam 8 peuting nya hirup aliran harita teh mun teu salah mah karek pasang lampu listrik lah aliran cuk kolot mah kieu ya Allah ieu aliran kumaha mana cenah mana damar mana lilin kitu nya urang mah atoh we nu aya dicabak we leungeunna teh kakar kecingir meureun nu adak bray teh urang deui bapana dipak dihareupeun kumisna teh sok dikieu tah kumisna pas urang bray teh urang deui urang teh kitu kumisna mun kieu bapana itu nagor mangan kitu hungkul dan rawas ya eta neng mau nanon moal cenah eta kumisna moal bapak mah bager cenah sieun ieu kumisna oge aslina sieun tah bobogohan nepikeun ka kitu baheula mah kadang-kadang suku ada kanapeun mejanya aduh bekilila bureg teh hujan euy cek hate urang alhamdulillah rabbil alamin hujan sugan we dititah mondok di dieu ai hujan kitu teh kahayang mah titah mondoknya teh mak bapak kumaha nya ieu hujan aduh mangkane abi jigana barase ye dina motor oge ai kahayang abi mah kieu kahayang tos atuh ujang kasep tos bobo di dieu tingali hujan pimelangeun wae cenah kumaha mun aya naon di jalan meureun abi cenah katarosan kumaha ujang cenah kahayang urang teh kitu hujan teh urang ek balik teh ieu mah kalah kieu oh ujang teh bade eueuh nya mohon kumaha nya da hujan geuningan kieu tuh aya mantel bapakna cenah sok bade eueuh mah heuh jadi erek ngobrol gitu jadi loba pi seuleuna loba pi resepeuna loba pi waaseuna loba keuheuna tapi ieu teh pangalaman urang anu matak moal bisa poho eta teh nya loba keneh sih lalakon urang hirup di dieu teh loba keun ke lain waktu urang diguar deui lah sanggeusna nganteur pangantennya bari istirahat bari seksi negara taruang udah lapar atuh lempang jauh ieu atuh bari ngantri lempang antri caritana teh eta geus dahar asa aya nu poho keur dahar teh naon ieu euy begitu rek ditunda ieu piringna eta kerupuk udang handapkeun piring alah ieu kerupukna teh ka dahar dihandapkeun piring ditundana teh kuduna kan di luhureun nya ieu mah dihandapkeun jadi we sangu seep kerupuk masih keneh nyesa kitu tah pas neangan caina aduh deui eta bolu asup kana cai enteh aduh ampun pura-pura urang teh kikian aduh teh baheula mah jiga nama lah urang hungkul moal batur mah ngalaman kitu lah anu sendokna tinggalin geus jauh teh yo jauh mana sendokna tinggalin balik deui jiga nama kaalaman sararea ge aya deui caritana kur Andre kieu wah bursutnya ningali burame daging palebah deukeut daging teh tinggal hiji beheungna aing mah euy lah baelah beheungna ge ieu karek dua lengkah datang eta nu tilu ya dagingna yeuh burusut teh alus teh ek mundur deui era ek ditulikeun deui kumaha bapaknya beheung aing ai tuh aing ai betul mah wah anu nyokot dagingna nu sagede kieu nu sagede wah geus pokona mah da ngaranna ge kakar keburusutkeun anga anyaran deui eta terus gurame deui sok gurame pas urang mah dibuka deui urang gurame ge buntutna teh asli jeung beheung daek balik deui parkir mah balik deui era atuh ka manakeun meureun beungeut Kang Erus tuntun mah da ikhlas bari naleg rada ya sarua jeung naleg salakeun ngabenggul di dieu lain milik lain milik guys aduh eta tah mung sakitu heula ti Kang Erus nya insyaallah ke ayeuna teh sekedap deui nicak sasi saum ya
insya Allah pame aya umur aya rezekina mudik deui ka Tasik ka dieu keboborannya insya Allah mudah-mudahan dina kayaan sehat sing biasa penak deui nya betah keneh di Tasik teh tuh di Galunggung gitu tuh tempat wisata mah cai panas aya nya loba babaturan nya teh dina tangkal teh Cinggarantung wah pokona mah alhamdulillah ge atur nuhun kasadayana anu parantos nya keseni ya tapi tong hilap ya tah pinternya tah tina komenana alhamdulillah sararae mugia sing aya dina kesehatan tutupku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.